Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra. Eta teh ayat-ayat dina kitab anu ngandung kawijaksanaan. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Naha manusia ngerasa heran lantaran kami geus ngawahyukeun ka hiji jalma di antara maranehna nyaeta geura wawadian manusia jeung geura bebungah jalma-jalma anu ariman yen pikeun maranehna dicawiskeun anu bener di pangeranna. Pok jalma-jalma kafir nyarita saestuna kaula mah ahli sihir anu tetela. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbiru al-amra ma min syafi'in illa min ba'di idhnihi. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Saestuna pangeran maraneh teh Allah anu ngayugakeun langit katut bumi dina genep mangsa. Tuluy anjeunna istawa dina arasy ngatur urusanna. Hanteu aya saurang oge anu baris mere sapaat kajaba sabada aya widina. Eta teh Allah pangeran maraneh naha maranehan teu daek areling. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu wa 'amilus salihati bil qist والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Nya ka anjeunna maraneh sakabeh baris marulang jeung Allah anu hak. Saestuna anjeunna anu ngayugakeun makhluk tuluy anjeunna mulangkeun eta makhluk pikeun anjeunna maparin ganjaran ka jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh kalayan adil jeung ari pikeun jalma-jalma anu kalupur mah pikeun maranehna inuman anu ngagolak jeung siksaan anu perih alatan kakupuranana. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Nya anjeunna anu ngajadikeun sarangenge sumirat jeung bulan ngemprai jeung anjeunna anu netepkeun peredaranana supaya maraneh nyaho bilangan tahun-tahun jeung itunganana. Allah henteu ngajadikeun eta kabeh salian ti kalawan hak. Anjeunna ngawincik ayat-ayat pikeun kaum anu nyaraho. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wama khalaqallahu fis samawati wal ardh وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Sanyana dinaha pilih gantina peuting jeung beurang jeung saniskara anu diugakeun ku Allah di langit jeung di bumi teh kakandung pirang-pirang ayat pikeun kaum nu tarakwa. Innal ladzina la yarjuna liqa'a
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Saenyana jama-jama anu henteu miharep papanggih jeung kami jeung micinta kahirupan dunya sarta ngarasa betah bareng jeung dunya jeung jama-jama anu taledor tina ayat-ayat kami teh. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Maranehna padumukanana teh dina seuneu neraka alatan saniskara anu kumaranehna geus diusahakeun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Saenyana jama-jama anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh teh pangeran mereh pituduh ka maranehna alatan imanna. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa maranehna di dinya teh subhanakallahumma maha suci Gusti nun pangeran jeung tahiyat silih hormat maranehna di dinya salam jeung doa pamungkasna alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji kagungan Gusti Pangeran anu murbeng alam. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi asy-syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Jeung upama Allah buru-buru ngabeukeun siksaan ka maranehna saperti maranehna anu miharep buru-buru dikabulkeun kahadean tan wande dicabut ajalna teh. Tapi kami ngantepkeun jama-jama anu henteu miharep kana papanggihna jeung kami eta sina tetep mandeg mayong dina kasasaranana. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Jeung upama balai dumiba ka manusa manehna ngadoa ka kami bari nyangkere atawa bari diu atawa bari nangtung. Tapi nalika kami geus ngaleungikeun deui balaina ti manusa lat weh maranehna teh kawas anu henteu kungsi ngadoa ka kami pikeun ngaleungikeun balai anu tumiba ka manehna teh nya kitu katembongna hade wae pikeun jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangeun mah saniskara anu geus dilampahkeun nana teh. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Jeung saestuna kami geus ngabinasakeun sawatara kaum anu samemeh maraneh nalika maranehna ngalampahkeun kaduliman jeung geus daratang ka maranehna rasul-rasul maranehna kalawan mawa katerangan-katerangan tapi maranehna henteu daraekeun ari iman. Kukituna kami nibankeun wawales ka kaum anu
darosa. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Didinya kami ngajadikeun maraneh gaganti di ieu bumi sabada maranehna supaya kami ngabuktikeun kumaha pagawean maraneh. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Jeung upama dibacakeun ayat-ayat kami ka maranehna kalawan tetela pok jalma-jalma anu henteu miharep kana baka papanggihna jeung kami teh nyarita cing geura datangkeun Quran anu salian ti ieu atawa ganti wae eta teh pok caritakeun henteu pantas kaula pikeun ngarobah eta Quran ku karep kaula sorangan. Kaula henteu tumut kana naon-naon salianti kana saniskara anu diwahyukeun ka kaula. Saestuna kaula sieun upama kaula wangkelang ka pangeran kaula ku siksaan dina poe anu agung. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Pok caritakeun upama Allah ngarsakeun tan wande kaula moal mangmacakeunana ka arandika jeung moal ngabejakeun ieu Quran ka arandika saestuna samemeh turun Quran kaula teh geus sagulung sagalang jeung arandika teh lain karek sakatiga naha arandika henteu ngagunakeun akal. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Kukituna naha aya anu leuwih dolim batan jalma-jalma anu nyieun-nyieun kabohongan ka Allah atawa anu ngabohongkeun ayat-ayatna saestuna teu bagya teu sing jalma-jalma anu darosa teh. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Jeung maranehna nyembah ka anu salian ti Allah anu henteu bisa ngadatangkeun kamadorotan jeung kamangpaatan ka maranehna tapi ari pok namah maranehna barhala-barhala teh anu baris mere sapaat ka kaula sararea dipayuneun Allah. Pok caritakeun naha arandika rek kabejakeun ka Allah naon-naon anu ku arandika disangka henteu kauninga ku anjeunna boh di langit boh di bumi maha suci anjeunna jeung maha luhur anjeunna tina saniskara anu ku maraneh disangkakeun. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Jeung teu aya manusia salian ti umat nu ngahiji tuluy maranehna pacogregan jeung cacakan henteu aya kalimah anu ti heula ti pangeran maneh
tan wande geus dibere putusan di antara maranehna perkara anu ku maranehna dipacogregeun wae teh. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Jeung maranehna nyarita, naha geuning henteu diturunkeun ka manehna mukjizat ti pangeranna, nya pok we caritakeun saestuna perkara gaib teh ngan kagungan Allah, ku kituna segera daragoan. Saestuna kaula oge bebarengan jeung Arandika di antara jalma-jalma anu ngadago-dago. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. Jeung upama kaula maparin rahmat ka manusia supaya dirasakeun sabada balai dumiba ka maranehna, ujug-ujug maranehna timbul tipu daya kana ayat-ayat kami pok caritakeun. Allah leuwih gancang ngabalas tipu daya. Saestuna utusan-utusan kami nyata tipu daya anu ku maranehna dilampahkeun. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Ya anjeunna anu ngajadikeun maraneh bisa indit-inditan di darat jeung di laut, nepi ka upama maraneh araya dina kapal, jeung eta kapal-kapal teh balayar mawa maranehna katebak ku angin hade nepi ka maranehna oge ngarasa barungaheun ku eta angin. Ujug-ujug datang ka maranehna angin anu ngagelebug, jeung datang ka maranehna ombak ti saban madhab, sarta maranehna nyangka yen maranehna keur kakurung ku balai. Nya maranehna ngadaroa ka Allah kalawan ikhlas dina jalan agama anjeunna, upami Gusti ngajait abdi sadaya tina ieu balai, tangtos pisan abdi sadaya baris jaradi ti antara jalma-jalma anu muji syukur. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Tapi sabada anjeunna ngajait maranehna, ujug-ujug maranehna ngaliwatan wataswangan di ieu bumi kalawan hanteu bener. Yeuh manusia, saestuna kajahatan maraneh teh tayalian angin pikeun diri maraneh pribadi. Nyaeta papaes kahirupan dunia, duluy nya ka kami tempat pangbalikan maraneh, duluy ku kami diterangkeun ka maraneh saniskara.
anu kumaraneh geus dilampahkeun teh. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Saestuna taya liat misi kahirupan dunya teh ngan lir cai anu ku kami diturunkeun ti langit. Dulu eta cai teh pacampur jeung tutuwuhan bumi di antara barang anu sok didalahar ku manusia jeung sasatoan nepi ka upama bumi nembongkeun kaendahanana jeung sinangling ku papaesna sarta disarangka kudu marlakna maranehna bakal mupu hasilna. Ujug-ujug dumiba kadinya hukuman kami ti peuting atawa ti beurang. Duluy ku kami eta tutuwuhan teh diludeskeun beak sapisan nepi ka lir anu cangkung si aya tutuwuhan ti kamarina. Nya kitu kami ngawincik ayat-ayat pikeun kaum anu malikir. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jeung Allah nguar ngajak ka tempat kasalamatan jeung anjeunna maparin pituduh kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna kana jalan anu lempeng. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Pikeun jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean teh dicawiskeun kahadean katut tambahna sarta beungeut maranehna hanteu camohok harideung jeung hanteu pinanggi kahinaan. Nya maranehna ahli sawarga sarta maranehna baris langgeng di dinyana. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Jeung jalma-jalma anu ngalampahkeun kajahatan mah dicawiskeun kajahatan anu sabobot jeung kajahatana jeung kamaranehna baris tumiba kahinaan jeung teu aya saurang oge anu baris nang tayungan maranehna tina siksaan Allah. Beungeutna lir ditutupan ku poe kena peuting anu mongkleng. Nya maranehna ahli neraka sarta maranehna baris langgeng di dinyana. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyana ta'budun. Jeung sing inget dina poean kami ngumpulkeun maranehna sakabeh. Duluy kami baris ngadawuh ka jalma-jalma anu geus musyrik ngajardog di tempat maraneh bareng jeung sarekat-sarekat maraneh
Tuluy kami misahkeun maranehna jeung pok sarekat-sarekatna nyarita arandika henteu kungsi nyarembah ka kaula sararea. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. Nya cukup Allah anu jadi saksi antara kaula sararea jeung arandika yen saestuna kaula sararea talingeuh tina ibadah arandika. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Nya didinya saban jiwa baris ngarasakeun saniskara anu ku maranehna geus dilampahkeun lantaran maranehna dipulangkeun ka Allah nu nang tayungan maranehna nu sabenerna jeung ilang weh ti maranehna saniskara anu ku maranehna dijieun-jieun teh. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Pok tanyakeun saha anu maparin rezeki ka arandika ti langit jeung ti bumi atawa saha anu mibanda pangdenge jeung panenjo jeung saha anu ngaluarkeun nu hirup tina nu paeh jeung anu ngaluarkeun nu paeh tina nu hirup jeung saha anu ngatur eta urusan teh. Nya maranehna baris ngajawab Allah. Pok caritakeun kusabab eta naha atuh arandika bet henteu daraek takwa. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Eta teh Allah pangeran maraneh anu sabenerna ukituna naha lain sabada hak teh taya deui anu lian salianti kasasaran lantaran eta kamana maraneh rek dipengkolkeun ku setan. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Nya kitu geus ditetepkeun kalimah pangeran maneh ka jalma-jalma anu pasek nyaeta saestuna maranehna hanteu ariman. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Pok tanyakeun naha aya di antara sarekat arandika anu mimiti nyieun makhluk tuluy bisa mulangkeunana. Pok caritakeun nya Allah anu mimiti ngayugakeun makhluk tuluy anjeunna ngabalikeun eta makhluk ukituna kamana arandika rek diselewengkeun ku setan. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Pok caritakeun naha aya di antara sarekat-sarekat arandika anu bisa merepituduh kana hak. Pok caritakeun nya Allah anu maparin pituduh kana hak kukituna naha anu maparin pituduh kana hak teh leuwih pantes diturut batan anu henteu bisa mere pituduh ka dirina sorangan oge anging sabada dipaparin pituduh. Naha geuning arandika karitu
Nah kumaha putusan arandika teh? وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Jeung kalobaan maranehna hanteu nurut kana naon-naon salian ti kana sangkaan. Saestuna sangkaan teh hanteu bisa ngelehkeun hak saeutik oge. Saestuna Allah uninga kana saniskara anu kumaranehna dilampahkeun. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Jeung ieu Quran teh henteu dijieun-jieun ku saha-saha salian ti ku Allah ngabenerkeun kitab-kitab anu nyampak hareupeunana jeung ngawinci kitab anu henteu aya kamangmangan dina eusina diturunkeun ti Pangeran nu murbang alam sakabeh. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Atawa nah pantes maranehna nyebutkeun manehna Muhammad anu ngajieun-jieunna pok caritakeun cing coba nyieun surat anu sampurna kieu jeung pek geura sambat ku arandika saha-saha anu ku arandika bisa disambat salian ti Allah. Lamun nya mah arandika jalma-jalma anu balanger. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Malah maranehna ngabohongkeun saniskara anu kumaranehna tacan dipikanyaho bener-bener jeung tacan datang ka maranehna kateranganana. Tah kitu jalma-jalma anu samemeh maranehna ngabohongkeun Rasul. Ku kituna geura titenan kumaha pamustunganana jalma-jalma anu darolim teh. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Jeung sabagian ti antara maranehna aya nu ariman kana eta Quran jeung sabagian deui ti antara maranehna aya anu hanteu ngarimankeunana jeung Pangeran maneh leuwih uninga ka jalma-jalma anu nimbulkeun karuksakan. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Upama maranehna ngabohongkeun ka maneh pok caritakeun pikeun kaula ama kaula jeung pikeun arandika ama arandika lubar tina saniskara anu ku kaula dilampahkeun jeung kaula oge lubar tina saniskara anu ku arandika dilampahkeun. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. Jeung sabagian ti antara maranehna aya anu ngadengekeun maneh tapi naha maneh bisa ngusahakeun supaya jalma-jalma anu tarore ngadarenge sanajan maranehna salawasna hanteu ngagarunakeun akal. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.
Jeung sabagian ti antara maranehna aya anu nenjo ka maneh ukituna naha maneh bisa mere pituduh ka jalma-jalma anu lolong sanajan maranehna salawasna hante daraikeun nenjo. Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Saestuna Allah maha hante dolim ka manusia saeutik oge tapi nya manusia anu darolim ka dirina sorangan. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu biliqa'i Allahi wa ma kanu muhtadin. Jeung sing inget kana poean Allah ngumpulkeun maranehna ngarasa seperti anu acan fungsi matuh di dinya angingan sakedet netra ti beurang. Maranehna bari silih pikawano antara sasamana saestuna kacidarugina jalma-jalma anu ngabarohongkeun kana baris papanggihna jeung Allah teh jeung maranehna lain jalma-jalma anu mareunang pituduh. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Jeung upama kami nya nembongkeun sabagian tina siksaan anu ku kami dijanjikeun ka maranehna atawa kami nya nyebut nyawa maraneh nya ka kami pangbalikan maranehna dului Allah jadi saksi kana saneskara anu ku maranehna dilampahkeun. Wa likulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Jeung pikeun saban-saban umat aya rasulna nya upama datang rasulna ditetepkeun hukum antara maranehna kalawan adia jeung maranehna hante dikaniaya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Maranehna naranya iraha datangna eta janji siksaan teh upamanya mah arandika jalma-jalma anu balenger. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ok caritakeun kaula henteu kawasa ngamadorotkeun jeung henteu kawasa ngadatangkeun manfaat pikeun diri kaula kajaba saniskara anu dikersahkeun ku Allah. Saban umat aya ajalna upama datang ajal maranehna nya maranehna moal bisa menta dipundurkeun najan sakedet netra jeung maranehna moal bisa menta dipajukeun. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhu al-mujrimun. Pok caritakeun naha ku arandika di pikiran upama datang siksaana ka arandika ti peuting atawa ti beurang naon anu dipentah buru-buru ku jalma-jalma anu darosa teh. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Naha upama geus kajadian hukuman teh kakararek daek ngiman geunana atawa ayeuna da saestuna maraneh teh geus mentah eta hukuman diburu-burukeun. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum
تكسبون Didinya baris didawuhkeun ka jalma-jalma anu darolim pek gerara rasakeun siksaan anu langgeng maranehna teh moal dibales saliati saniskara anu kumaranehna geus diusahakeun ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين jeung maranehna bakal naranya ka maneh naha bener eta teh pok caritakeun nya demi pangeran kaula saestuna eta siksaan teh bener-bener sarta arandika moal bisa luput ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون jeung lamun seug saban jalma anu darolim mibanda saniskara anu aya di ieu bumi tan wande kumaranehna dijadikeun panebus jeung maranehna baris nyumputkeun kahanjeluanana nalika maranehna nenjo siksaan sarta geus diputuskeun hukum antara maranehna kalawan adil sarta maranehna moal baka dikaniaya ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Cing nyaho yen kagungan Allah saniskara pangeusi langit jeung bumi jeung sing nyaho yen janji Allah teh bener-bener tapi kalolobaanana jalma teh hanteu nyarahoeun هو يحيي ويميت وإليه ترجعون nya anjeuna anu ngahirupkeun jeung mateni jeung nya ka anjeuna maranehna baris dipulangkeun يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Yeuh manusia saestuna geus datang ka maraneh pangajaran ti pangeran maraneh jeung ubar pikeun nyageurkeun panyakit-panyakit anu aya dina dada jeung pituduh katut rahmat pikeun jalma-jalma anu ariman قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Pok caritakeun kalayan kurnia Allah jeung kalayan rahmatna nya kusabab eta sawadina maranehna saruka bunga eta teh leuwih hade batan saniskara anu kumaranehna dikumpulkeun قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون Pok tanyakeun kumaha pandangan arandika perkara saniskara anu diturunkeun ku Allah pikeun arandika tina rejeki anu tuluy ku arandika dianggap sabagian deuna haram jeung sabagian deuna halal pok caritakeun naha Allah maparin widi ka arandika atawa arandika dijienan kalayan asmana Allah وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون jeung naon sangkaan jalma-jalma anu nyieun bohong kalayan asmana Allah perkara poe kiamat saestuna Allah anu kagungan kurnia keur manusia tapi kalolobaanana jalma teh hanteu muji syukur وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Jeung manehan teu aya dina hiji urusan, jeung manehan teu maca eta urusan tina Quran, jeung maranehan teu ngamakeun naon-naon angin kami jadi saksi ka maraneh nalika maraneh ngamakeunana, jeung henteu luput ti pangeran maneh sagala amal sanajan sagede siki sasawi boh di bumi boh di langit, jeung henteu luput anu leuwih leutik ti eta oge. Pon kitu deui henteu luput anu leuwih gedena angin kacatet dina kitab anu tetela Lauh Mahfuz. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sing nyaho saestuna wali-wali kakasih Allah teh henteu aya kahariwang pikeun maranehna, jeung maranehna moal nalangsa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nyaeta jalma-jalma anu ariman sarta maranehna teh jalma-jalma anu tarakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Pikeun maranehna kabungah dina kahirupan dunya jeung akhirat. Moal aya parobahan pikeun janji Allah anu kitu eta teh kabagjaan anu agung. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. Jeung poma maneh ulah nepi ka nalangsa ku omongan maranehna, saestuna kagagahan teh sakabehna oge kagungan Allah. Anjeunna nu maha ngadangu nu maha uninga. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Sing nyaho saestuna kagungan Allah saha-saha pangeusi langit katut saha-saha pangeusi bumi, jeung jalma-jalma anu nyarembah ka sarikat-sarikat salian ti Allah teh hanteu nurut kana naon-naon salian ti nurut kana sangkaan-sangkaan wungkul, jeung tayalian maranehna teh ngan jalma-jalma anu nyarangka-nyangka wungkul. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Nya anjeunna anu ngajadikeun peuting pikeun maraneh supaya maraneh bisa laleson harita, jeung ngajadikeun beurang caang ngebrak. Saestuna dina anu karidu teh kakandung ayat-ayat katerangan-katerangan pikeun kaum anu ngadarenge mah. Qalu ittakhadallahu walada subhanahu huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Maranehna nyarita Allah kagungan putra, maha suci anjeunna, anjeunna nu maha beunghar, kagungan anjeunna saniskara eusining langit katut saniskara eusining bumi. Maraneh henteu boga alesan perkara eta, naha maraneh pantes nyarita kalayan asmana Allah
perkara anu kumaranehan teu dipikanyaho. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Pok caritakeun saestuna jalma-jalma anu nyieun-nyieun kabohongan kalayan asmana Allah teh moal pinanggih kabagjaan. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Eta mah ngan kasnangan di dunia, di dinya nya ka kami pangbalikan maranehna, di dinya kami baris nibankeun siksa anu banget sina karasaeun alatan ka kuburanana. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Jeung bacakeun ka maranehna warta perkara Nuh nalika manehna nyarita ka kaumna. Yeuh kaum kaula, upama kalungguhan jeung pangwawadi kaula ku ayat-ayat Allah karasana berat ku arandika nya ka Allah kaula sumerah diri. Bukituna tetepkeun heula putusan arandika jeung kumpulkeun sarekat-sarekat barhala-barhala arandika. Di dinya ulah pisan putusan arandika teh matak jadi mangmang ka arandika. Tuluy laksanakeun maksud arandika ka kaula jeung arandika ulah kaleket. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Nya upama arandika ngabalieur kaula moarek menta upah di arandika taya ganjaran pikeun kaula angin sumerah ka Allah lantaran kaula ditimbalan supaya jadi di antara jalma-jalma anu sumerah diri. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Tapi maranehna ngabohongkeun manehna Nuh. Duluy kami nyalametkeun manehna katut jalma-jalma anu tarumut ka manehna dina kapal. Jeung kami ngajadikeun maranehna jadi khalifah-khalifah sarta kami neuleumkeun jalma-jalma anu ngaborohongkeun ayat-ayat kami. Kukituna geura bandungan kumaha pamustunganana jalma-jalma anu diwawadian teh. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Duluy sabada manehna Nuh kami ngutus sababaraha rasul ka kaumna masing-masing. Nya rasul-rasul teh daratang ka maranehna kalawan mawa katerangan-katerangan, tapi maranehna tetep henteu daraekeun ariman wae kana saniskara anu ku maranehna bareto dibohongkeun teh. Nya kitu kami nutup hate maranehna anu ngaliwatan wates wangen. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Dului kami ngutus Musa jeung Harun sabada maranehna ka Firaun jeung gegeden-gegedena kalawan mawa ayat-ayat kami, tapi maranehna takabur lantaran maranehna teh kaum anu darosa. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. Nya barang datang ka maranehna hak ti kami, maranehna nyarita saestuna ieu mah sihir anu tetela pisan. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Pok Musa nyarita naha pantes Arandika nyarita kitu kana hak anu datang ka Arandika ari ieu teh sihir jeung ahli-ahli sihir teh moal bagja. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Maranehna nyarita naha Andika datang teh rek mengkolkeun kaula sararea tina saniskara anu diamalkeun ku karuhun kaula sararea jeung supaya Andika duaan jadi pangawasa di ieu bumi jeung kaula sararea moal ariman ka Arandika duaan teh. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. Jeung Firaun nyarita geura bawa jeung datangkeun ka kaula tukang-tukang sihir anu wacis. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Barang tukang sihir-sihir teh datang, pok Musa nyarita ka maranehna prak geura pintonkeun saniskara anu ku Arandika rek dipintonkeun teh. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Basa maranehna ngamimitian, pok Musa nyarita saniskara anu di bawah ku Arandika teh sihir. Saestuna Allah moal ngantep lumangsungna pagawean jalma-jalma anu nimbulkeun karuksakan. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Jeung Allah baris ngabuktikeun anu hak ku kalimah-kalimahna sanajan jalma-jalma anu darosa teh hante sarukaeun oge. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Nya handaya anu ariman ka Musa anging sabara urang ti kaumna bari jeung sarieun boh bisi Firaun jeung gegeden-gegeden kaumna nyiksa maranehna jeung sanyana Firaun teh sawenang-wenang di ieu bumi jeung sanyana manehna teh jalma anu ngaliwatan wates wangen. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Jeung pok Musa nyarita, yeuh kaum kaula upama bener-bener Arandika ariman ka Allah
nya geura tawakal ka anjeunna upamanya mah arandika jalma-jalma anu sumerah diri. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Tuluy maranehna nyarita nya ka Allah abdi sadaya tawakal. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, mugi Gusti henteu ngajantenkeun abdi sadaya jadi wadah fitnah kaum anu darolim. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Sareng mugi Gusti ngajaring abdi sadaya ku rahmat Gusti tina kajahatan kaum kafirin. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Jeung kami ngawahyukeun ka Musa katutulurna arandika duaan dumangieunkeun imah keur kaum arandika di Mesir, jeung geura jadikeun eta imah teh jadi tempat salat sarta aradegkeun salat jeung geura bubungah kaum mukminin. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Pok Musa nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya sayaktosna Gusti parantos maparin ka Firaun sareng ka gegeden komara papae sareng harta banda kanggo kahirupan dunya. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya akibat eta teh maranehna parantos nyasarkeun manusa dina jalan Gusti. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya mugi Gusti ngabinasakeun harta banda maranehna sareng matri hatena maranehna moal ariman dugi ka maranehna nenjo siksaan anu nyeri pisan. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Bidawuh Allah saestuna kami geus ngaijabah pamenta maraneh duaan kukituna maraneh kudu istiqomah tartep dina jalan anu bener jeung maraneh duaan poma urah narurut ka jalma-jalma anu henteu nyarahoeun. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Jeung kami geus mentaskeun Bani Israil kalawet tuluy Firaun katut balat tantarana ngudag-ngudag karana rek nganiaya jeung rek nindes maranehna nepi ka nalika manehna Firaun katut baladna meh diteulem. Pok manehna nyarita abdi iman yen taya di pangeran anging pangeran anu diimankeun ku Bani Israil sareng abdi kalebet di antawis jami-jami anu Islam.
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Nah kakarayeuna maneh iman padahal maneh ti baheula geus wangkelang jeung maneh ti antara jalma-jalma anu nimbuhkeun karuksakan. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Dina poe ieu kami nyalametkeun jasad maneh supaya jadi pangajaran pikeun jalma-jalma anu bakal datang sabada maneh. Jeung saestuna kalolobaanana manusa teh taledor kana ayat-ayat kami. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Jeung sanyana kami geus mernahkeun Bani Israil di tempat anu nyugemakeun jeung kami maparin ka maranehna rezeki anu harade nya maranehna hanteu pacengkadan kajaba sabada datang ilmu nu kaunggah dina Taurat. Saestuna pangeran maneh dina poe kiamat baris netepkeun hukum di antara anu kumaranehna dipacengkadankeun. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Nya upama maneh Muhammad mangmang kana saniskara perkara anu ku kami diturunkeun ka maneh geura tanyakeun wae ka jalma-jalma anu maca kitab samemeh maneh saestuna geus datang ka maneh hak ti pangeran maneh. Kusabab eta poma maneh ulah kaasup di antara jalma-jalma anu mangmang. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Jeung poma pisan maneh ulah kaasup di antara jalma-jalma anu ngabohongkeun ayat-ayat Allah anu ngalantarankeun maneh kaasup di antara jalma-jalma anu rugi. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Saestuna jalma-jalma anu kamaranehna geus pinasti kalimah di pangeran manehna teh nya moal pisan maranehna ari iman. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sanajan didatangkeun ka maranehna ayat-ayat sakabehna nepi ka maranehna nyaksian siksaan anu perih. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Jeung naha hante aya hiji nagri anu pangeusina ariman tuluy kaimananana ngadatangkeun mangpaat ka maranehna salian ti kaum Yunus. Nalika maranehna kaum Yunus ariman kami ngalengitkeun siksaan anu nista dina kahirupan dunia jeung kami maparin kasenangan ka maranehna nepi ka waktu anu geus ditangtukeun. Walau syaa rabbuka laamana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Jeung upama pangeran maneh ngeresahkeun tan wande baris ariman sakumna manusia di ieu bumi teh
Naha maneh rek maksa supaya manusia jadi jalma-jalma anu ariman. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Jeung moal aya jalma anu iman saurang oge angin kalayan widi Allah. Jeung Allah nibankeun siksaan ka jalma-jalma anu henteu ngagunakeun akalna. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Pok caritakeun geura titenan saniskara anu aya di langit jeung di bumi. Henteu aya gunana ayat-ayat Allah jeung pangwawadi Rasul keur jalma-jalma anu henteu ariman. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Naha maranehna henteu ngadago-dago kajaba ti ngadago-dago saniskara anu sarua jeung kajadian-kajadian anu tumiba ka kaum anu ti heula samemeh maranehna. Pok caritakeun pek we geura daragoan saestuna kaula oge ngadago-dago bareng jeung Arandika. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Di dinya kami ngejait rasul-rasul kami jeung jalma-jalma anu ariman. Nya kitu deui hak kami pikeun nyalametkeun jalma-jalma anu ariman teh. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Pok caritakeun yeuh manusia upama Arandika masih keneh mangmang dina agama kaula nya kaula moal nyembah ka anu ku Arandika disembah salian ti Allah tapi kaula nyembah Allah anu mateni Arandika jeung kaula ditimbalan supaya jadi jalma di antara mukminin. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Jeung caritakeun supaya Andika madapkeun diri Andika kana agama kalawan ikhlas jeung poma pisan Andika ulah jadi jalma di antara musyrikin. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Jeung poma Andika ulah ngadoa ka anu salian ti Allah nu teu bisa ngadatangkeun mangpaat jeung nu teu bisa ngadatangkeun madorot ka Andika sabab upama Andika ngalampahkeun kitu nya saestuna mun kitu mah Andika kaasup di antara jalma-jalma anu darolim. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Nya upama Allah nibankeun kamadorotan ka Andika moal aya anu bisa ngalingitkeunana anging anjeunna jeung upama Allah ngerasakeun maparin kahadean ka Andika nya moal aya anu bisa nolak kurniana anjeunna maparin kahadean kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna
di antara abdi-abdina jeung anjeunna teh nu maha ngahampura nu maha asih. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Pok caritakeun yeuh manusia saestuna geus datang ka Arandika hak ti Pangeran Arandika kusabab eta sing saha anu meunang pituduh saestuna eta teh pikeun kahadean dirina pribadi jeung saha-saha anu sasar saestuna eta teh pikeun kacilakaan dirina pribadi jeung kaulah teh lain nu ngaraksa ngariksa Arandika. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Jeung geura turut kana saneskara anu diwawadikeun ka maneh jeung masing sabar nepi ka Allah maparin putusan jeung anjeunna teh hakim nu panghade-hadena.